Salajengna lirojuli eta tetep kalalaki wahidatun ari sahiji. Walil mar'ati jeung eta tetep ka awewe wahidatun ari sahiji. Walayam sahani jeung teu meunang ngusap bi khorqatin wahidatin ku hiji sapu tangan. Pa in zalika mangka lamun itu yam sahani bi khorqatin wahidatin eta yurisu ngawaris al karohata kana keuheul. Wa ahsanul jima'i jeung ari pangalus-alusna ngalekuy. Eta mah perkara yaqibuhu anu ngiring-ngiringan kana itu mah atawa anu ngabarengan kana itu mah naon nasyatun sumanget wa thayyibu nafsin jeung alus hate. Wa baqi syahwatin jeung tetepna syahwat. Wa syaruhu jeung ari panggoreng-gorengna itu jima eta mah perkara yaqibuhu anu ngabarengan kana itu mah naon ro'datun kurang sumanget kurang resep. Wa doiku nafsin jeung rupekna hate. Wa mautu adoin jeung maotna pirang-pirang anggota wa gisyanun tegasna pingsan. Wa bughdu syahsi jeung benduna si jalma almankuhi anu dilekuy. Wa ingkana jeung sanajan bukti itu syahsil mankuhi eta mahbuban anu dipika cinta. Fahadzal qadru mangka ari ieu ukuran atawa ieu kira-kira eta kapin nyukupan fi tadbiril aslahi dina ngurus kamaslahatan minal jima'i tina ngalekuy. Sakitu. Salajengna saur kamari saur musonif saentos sanggeusna ayeuna kaluar gitu nya sanggeus crot gitu. Mangka pek usap atau elapnya eta si dua bobogaanana antara lalaki jeung awewe ku sapu tangan gitu anu bersih. Tah ka lalaki hiji jeung ka awewe hiji jadi beda-beda gitu. Ulah sahiji misalkeun ku tisu hiji tisu kuduaan gitu dipake ngelapna teh. Tah teu meunang jadi kudu masing-masing gitu. Kudu beda tisu maksudna gitu. Tah teu meunang ku sapu tangan anu hiji sapu tangan gitu. Tah eta teh matak ngawaris cenah kana keuheul silih keuheul gitu. Jadi geuleuh we meureunna ningali lalaki mun awewe atawa sabalikna gitu. Jadi keuheul ngawaris kana keuheul. Gitu. Satuluyna wa ahsanul jima'i jeung ari pangalus-alusna ngalekuy teh nyaeta hatena anu dibarangan ku sumanget gitu. Jadi sumangetnya mun dina dahar aduh lapar gitu nya. Wah sumanget dahar jeung naon-naon oge gitu. Tuluy alus hate jadi hatena teh bungah gitu nya karupekan henteu galau gitu nya dina hatena teh antara lalaki jeung awewe. Nya sok sanajan ayeuna loba hutang gitu nya hate teh anger we lempeng gitu. Tegasna ulah rek dipikiran lah mun ari kitu mah gitu nya sok we fokus kana ngalekuy we gitu. Wa baqi syahwatin jeung tetepna syahwat jeung make syahwat. Ya bari make syahwat gitu. Jadi sumanget meureunan bedanya ari jeung teu hayang gitu. Teu hayang keur teu hayang mah antara
keur hayang jeung keur teu hayang gitu beda. Tah eta nu alus gitu. Tah ayeuna kumaha nu panggoreng-gorengna ngalekuy nyaeta hatena anu dibarengan ku kurang sumanget gitu. Hoream we gitu. Sok ari sahwat keur tarik gitu. Tapi ari ngagaweanana hoream gitu. Model gitulah. Modoy ku nafsin jeung rupekna teh jadi hatena teh keur loba pikiran gitu. Pikiran hutang gitu. Loba nu nagih. Jadi teu sumanget gitu. Tuluy maot ngadoin jeung maotna pirang-pirang anggota atawa pingsan gitu nya maksudna dina maksakeun nya ayeuna keur teu sumanget keur teu hayang tuluy ngalekuy jadi maksakeun we da meureunnan salah sahijina hayang. Tah saehingga nepikeun ka cicing we mun awewena mah awewe teh cicing we meni henteu ieu tah eta nu goreng gitu nya. Jadi dipandang goreng ngalekuina eta teh mun salah sahijina cicing teh gitu. Jadi kudu aktif duanana gitu. Anu hiji aktif nu hiji alah meni hoream bari berembeunta gitu nya. Babungdus Syahsi jeung banduna si jalma anu dilekuy gitu. Biasana awewe nya nu loba baeud gitu. Keur dilekuy teh bari buat baeud gitu nya. Eta goreng gitu. Sok sanajan anu dipika cinta nya ari hate mah gitu nya cinta ngan keur baeud gitu keur pundung gitu. Maksakeun dilekuy gitu tah eta goreng gitu. Tah pahadzal qadru kapin fi tadbiril aslai minal jima'i tah ari ieu ukuran teh atau kira-kira nyukupan dina ngurus kamaslahatan tina ngalekuy. Tah aya nu geus dicaritakeun kabeh teh nyaeta insyaallah meureun cenah Syekh Musonib teh nyukupan kana urusan dina kamaslahatan tina ngalekuy kitu. Kantun wa adabul jima'i wallahu a'lam bissawab.